Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Selena pencinta cerita Sunda tanam dongi Sunda versi Mang Dina Mara. Sahabat di mana baik alamatna kumaha daramang dengan ieu. Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pusim kuring siang kalian. Wargi Selena juga ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian nuka 13 kanggo dinten ieu. Anca urang nuka tunda bagian nuka 12 dinten kamari urang nyarioskeun si Aki sareng Wadi anu ngabaledogan ka jero guha nya wargi Selena ngagunakeun batu sabab hayang nyaho di jero guha teh nu ngageugeun di dinya atawa jelema. Lagu malajing naik cerita wargi Selena mengawali jeung ngadangkeun tang-tang landung pang beberahmana. Beludak batu pamaledogkeun kana batu nu aya gigireun Sarip. Tugu bae Sarip mani ngajenghok bakat keulewas. Ret kana urutna batu teh bocok jiga tapak martil. Aduh, ieu teh naon jang? Ceuk Sarip baringi sediukna. Bisi aya di nu maledog jahi ditenembalan ukur molohok kana tapak batu. Di jantungna ratu hatena pating seredet jeung sieun deui. Beludak di sakali di aya nu maledog ayeuna magigireun jahi di aduh kakuring ayeuna maka saha nya jahi di muringis beungeut nu sepa beuki pias bibirna ngageter jiga nu kabulusan. Omongan Sarip jeung jahi dikadenge ku Aki Kuncen nu aya di lawang guha. Reg maledogna eureun ngahuleung mikiran sareng nu bieu ari Wadi panasaran pok nanya. Aya naon Ki? Naon gunana maledogan guha? Aya anu nyerigakeun yo. Ieu guha jiga-jiga aya nu nyicingan. Aki yakin eta teh lain jurig lain setan. Oge lain siluman lain gandarwa tapi manusia yang nasaha Ki kira-kirana? Wadi celohok nyotoingkeun urang warah ayeuna mah. Ceuk Aki Kuncen bari kop kana batu nu satuluy nama maledogan ka jero guha mani murudul pasusul-susul nu akhirna ka jero guha hujan batu. Wadi jadi penasaran harita manen hayang nurutan kop kana batu sagede hulu domba. Buluar dibalangkeun ka jero buledug ninggang batu di sisi guha. Atuh manihan daruban kadengena kaluar. Dilalila kadenge anu ngoceak terus adu-aduhan bangun anu kacida nyerina. Tapi Aki Kuncen teu eureun maledoganana. Malah makalaka beuki kerep mun bisaeun mah suku oge hayang milu maledogkeun. Sineng karasawan temuan eta teh jang. Ceuk Aki Kuncen bari ka karot. Aya manusaannya Ki? Da sidik aduh-aduhan geuning? Henteu salah. Memang bener aya manusia. Tapi da can kaciri jagrigna. Keun urang baredogan heula bisi jurig nu nyiliwuri. Omongan Aki Kuncen kadengen ku Sarip jeung Jahidi. Atuh geuwat Sarip teh nyarita bari nungkupan beungeut sieun ka baledog deui harita oge huntuna punglak deui kabentur ku batu. Ampun kuring lain jurig lain setan tapi manusia kuringa. Kuring ge manusia aduh ya hulu nyeri ketinggang batu. Jahidi milu nyarita kituna bari nangkep sirahan buncunur. Lantaran aya batu sagede peureub tadina kena kana bilik guha ngan nengtog kana sirahna. Reg nu maledog teh eureun tapi jempe eueuh nu ngomong. Aki Kuncen jeung Wadi ngahuleung bari mencerong ka jero guha hayang sidik anu nyarita. Harita Sarip jeung Jahidi cengkat terus nangtung nembongkeun beungeut anu kaluar. Ngaras sidikeun. Naon itu jang? Jiga-jiga riliwa geuning. Ceuk Aki Kuncen bari mundur sarengkah. Luas nempo nu mucunghul ti jero guha. Beungeutna kuluheu pakaian kalotor panon celong kumis rogoh. Saha Ki? Teuing.
Ento wau kade bisa aden-aden purang ngasuh karun. Lain aden kuring mah. Tapi pun Sarip urang Jati Putri di dieu teh keur tapa neangan merah dalima. Loh ampun Ki. Ulah nyiksa ka kuring. Ieu huntu nyeri katinggang batu. Cik Sarip bari ngarayap kaluar bijil ti guha. Jahidi ge nuturkeun manehna leuwih ripuh lantaran 2 kali kabeunangan. Sirah jeung careham harita puguh we ripuh keur malapar jeung lungsek. Katurug-turug menangkan nyeri puguh we matakna langsa. Saha sia? Kunaon kumawani abus ka jero guha? Munang idin ti saha sia? Aki kuncen harita ambak. Bengetna geuneuk lir besi atabeulem untuk kakarotnahan amarah. Sebab geus bisa neguh tangtu nu nyebut orai jeung opat-opat Sarip jeung Jahidi. Ampun Ki, ampun kuring lumasa abus tanpa idin. Tapi lain teu hayang menta idin. Ngan kuring teu nyaho naha kasaha nya menta idin. Sebab ieu guha jika nu teu kaurus teu aya nu bogana. Tah kitu Ki. Cik Sarip bari toleh ngarampaan bibirna getih ngucur kana gado sabab huntuna jadi korban batu. Jaga bahasia kumawani asup ka guha karamat. Nah sia teh nyaho nu wani-wani ka jero guha bakal cilaka sia. Sabab ieu teh digegeh ku Mbah Jagaraksa. Anu ku kami dipuja-puja. Tapi nah ku sia dirusak nah. Ente sopan teu yahan sia, ente gablok kinten-kinten. Cek Aki kuncen bari nunjuk-nunjuk kana irung Sarip. Malah akhirna mah ngadegungkeun harita. Ampun Ki, ampun. Ampun. Keheula Ki, ulah waka bendo Ki, kuring rek nyarita. Sabab kuring teh teu gagabah. Aya awal mulana pangna kieu teh Ki. Rek ngomong naon sia ha? Dan geus kempur keur sia mah. Paling-paling ge ku di kieu yo. Cek Aki kuncen bari cekok nonjok kana dada Sarip. Nepikeun ka ngajengkang harita. Bujurna titeundeut kana batu. Sarip muringis nahan ka nyeri. Jadi ditonjok kitu teh manehna teu bisa hojah. Da puguh leureus teu mangih dahar. Ki, cek atuh sing boga kira-kira Ki. Ulah kabina-bina teuing kanu keur leuleus teh. Bisi teh nyaho kuring jengkang Sarip teh keur tapa. Keur neangan merah dalima. Bisa baraha poe teu dahar. Cek Jahidi bari neuteub karunyaeun ka Sarip. Naon urusanana ujung nyaku sia? Ih ari Aki. Nu teu dahar mah leuleus ta eta naga. Boro-boro keur galuut, keur nyarita ge seuseut. Tak kulantaran kieu sing karunya ka Kang Sarip. Manehna teh leuleus, moal kuateun gelut. Da kami mah teh ngajak gelut deuleu. Tapi nit ahinit kasiaduaan. Hayo init sia. Tinggalkeun ieu guha. Lamun teh init di ruang karepes yo kainga. Aki kuncen kakarot nahan amarah. Ngagidir bakat ku ambak. Tapi Sarip jeung Jahidi teu nembalam. Kalaka ngaharuleng bari ngarasakeun ka nyeri lahir nyeri baten. Teu daekeun nyingkah mah podarane Ki lah. Cek Wadi bari muleleng kanu duaan. Manehna kacida cicibna. Sabab manehna jadi rugi gara-gara kodena kode jongklok. Kekelan lawak karusuh teuing mehan. Kudu pugol jajaranana. Tapi ari badegong mah keur naon? Make diteangan jajaranana segala. Cicing. Kumaha kieu ieu mah cicing. Aki kuncen molotot ka Sarip. Tapi Sarip teu marire angal tungkul
bari ngarasakeun ka nyeri. Hei manusia kasabaran, arek nyingkah atawa moal sia. Moal ki, sabab kuring boga tujuan, hayang menangkeun batu ali nu ngaranna Merah Dalima. Kuring moal kabalik lamun can menangkeun eta barang. Kajeun paeh jeung tibatan teu hasil mah. Tembal Sarip harita jadi nekat tina awahing ku nyeri hate. Da cacakan jag-jag mah Aki Kuncen teh moal burung ditampiling. Waduh, eta sungut nebikeun kawan ngomong kitu. Nanti saha yang di dia Merah Dalima, ha? Bagus ya. Di dia nu kitu mau. Tuh di Raja Mandala di Gunung Kapur dulu. Cek Aki Kuncen satengah teu sadar geus ngabejaan ka Sarip jeung Jahidi yen Merah Dalima teh ayana di Raja Mandala cenah. Nya puguh Sarip teh mani atoheun. Sabanajan bari jeung disiksa ge. Aya pituduh sejen pikeun neangan eta barang. Nuhun Ki, nuhun. Kuring dibere pituduh. Tapi naha nya di dieu teh taya Merah Dalima. Naon sawabna akibat wani nyarita kitu? Cek Sarip teu marire kana kanyeri mah. Bisi sian teh nyaho. Di dieu mah lain tempat Merah Dalima dulu. Tapi tempat pamujaan. Sebab di dia aya nu ngagegeh nanya tanah Mbah Jagaraksa. Nuku kami dipuntangan tulung ngawaktu sia teh. Nganayeuna jadi camal sia. Sebab aya maneh nu wani abus ka jero gua. Yo abus maneh teh nyaho. Kajang wadi teh urang Bandung yo. 2 kali kecelakaan. Sebab menang ilham ngaco teh gua. Halina mah kami percaya. Yen eta ilham teh datangna ti Embah. Teh biayeuna ka hardi deuleu. Tangtum nu mara ilham teh maneh duaannya. Serta maneh duaan anu ngahakan sasajen di kami. Cek Aki Kuncen bari mureleng ka Sarip. Nu ngadahar sasajen mah memang bener kuring duaan. Tapi nu mara ilham lain kuring. Tapi batur kuring nu ngaran Jahidi. Eta ge lain ngahajang ngabejaan. Sabab harita memang aya orang nu rek maco ka manehna. Tak kitu sanyana maki. Mana Jahidi teh mana? Aki Kuncen buncalik bakatku keheul. Kuring Jahidi Ki. Oh iya Jahidi teh. Paingan loh jelema nage jiga bungaok gini. Aduh, dasar manusia kalau merona sia. Yuh rasakeun ku sia monyet sia. Cek Aki Kuncen nyaan ambekna. Langsung ngajejek tuur Jahidi atuh maning ngarampeol buru rubuh. Da pugu awakna leuleus taya tanaga teh. Jahidi aduh-aduhan sabab tuur kana batu mani bocok bitisna bared. Nah kabina-bina teuing Ki. Ampun Ki, ulah nyiksa Ki. Cek Jahidi bari maksakeun deui manehna nangtung. Tapi tuurna karasa nyeri atuh gek diuk kigireun Sarip nu sarwalung se. Montong loba bacot sia. Sabab gara-gara sia pagawean aing jadi mubah teh. Ujung di gara-gara sia jang wadi jadi ancur usahana. Ayeuna kalibet hutang ratusan ribu sia. Nah urusan hutang make dibawa ka dieu. Abang eta mah salah sorangan. Make percaya ka Embah, da Embah mah teu ngarti nomor. Tuh kalau pintar ngitung nomor mah ulah ka guha atawa ka Embah. Cik Jahidi jadi ambek nuntung nama. Aya ngadebat ka Aki Kuncen. Naon sia mapatahan ka dewek. Ngacah lu sia dulu. Dewek tinggi sekolah tari sia budak ini. Napa antes budak kemampatahan ka kolot. Anu kitu mapatahan ngojai kamari dulu. Atawa sarua jeung endog mapatahan ka hayam sia. Cek Aki Kuncen bari nolak cangkeng.
tengenahun manehna di bejaan kitu. Jahidi teu ngomong deui sabab kapikir ngomong jeung aki-aki badogong mah matak pikakeheulun. Hei Jahidi oge sariep untung ada kuana nama kaing sia. Hayu geula ini tulah wani-wani cicing di dieu sabab boro-boro tatapa salila-lila sia ajan diuk sagedeng ke teu meunang. Ari we dinti kami mah Guring rek indit ki. Tapi hayang dibahanan merah dalima. Tembal Jahidi bari mendeli katena panas. Hayang ngalawan tapi taya kakuatan. Mani kekeus ya teh. Hayang dikieu sia. Agi Kuncen ambek seak ngajung kana walikat Jahidi. Keduk jungkol Jahidi ngajungkol. Da pugu eueuh tanaga. Jadi boro-boro ditajong tarik. Ajan launan geripuh ki ulah nyiksa kanu tanpa daya ki sabab nu ripuh model kuring mah ajan dipaehan ge paeh moal bisa ngalawan ceuk Sarip maninggal leungis. Oh hayang ngasan dampal suku lagi ngasariep ceuk Aki Kuncen bari jengkerek najong Sarip. Hiup belusur dampal suku ngancam irung tapi Sarip rikat ngalenggak ka tukang. Atuh dampal suku Aki teh milepas ka gigir cetru kana batu. Ampun aduh nyeri ya kurang ajar aduh jika sawalan sia ngaina ka kami awas ya kunyuk di podaran sia guaing aduh ceuk eta aki-aki bari engke-engkean teh indung sukuna janto war barobotan getih. Agi Kuncen oge bari ngacacang nyarekan teh sarta mulingis dinahan ka nyeri. Nempo kajadian kitu wadi tetegaeun. Serug manehna harita ka hareup panonamurang ka Sarip anu keur ngadayagdag kana batu. Wadi kekerot nahan amarah beungeutna geuneuk. Sarip, rek ini tawa moal sia. Pilih salah sahiji. Ini tawa modar sia. Wadi ngomong kitu bari kop kana batu sagede sirahna. Dijungjungkeun rek ditinggangkeun kana sirah Sarip. Atuh buku nembok kitu mata keung Sarip teu ngomong, tapi maksakeun ngorondang ngajauhan wadi anu ngancam rek ninggang ku batu. Podaran jang ulah dibere ampun eta. Ceuk aki-aki bari muringis. Ulah kiulah maehan. Kenae kuring rek init. Ceuk Jahidi harita bari nuturkeun Sarip. Nya manehna kapangsa nyingka sabab teu wani ari kudu ngalawan ka wadi mah. Nyari jag-jag mah teu jadi soal. Dai mah boh Jahidi bos Sarip oge awakna lungsek taya tanaga. Boro-boro bisa tarung nang tungge rumanggieung. Jor mantog sia. Montong sakali-kali dining caka dieu sia. Dieu mah marah dari mau sia. Ceuk Agi Kuncen bari muleleng kan indit. Hatena panas keneh mun teu inget kana kakolotan mah hayang keneh nyiksa. Jahidi jeung Sarip harita teu nembalan. Sarta duanana pating jari jeug lempang. Sakapeung kumarembing kana akar ninggalkeun guha si gana-gana sabab teu meunang ku Aki Kuncen. Najan bari jeung leuleus ge akhirna nu duaan teh nepi ka hiji tempat nu rata. Jahidi ngagoler dina jukut ngalempreh jiga mayit sabab sakujur awakna leuleus. Ari Sarip nyerande kana tangkal jengkol ambekan kerap napas eungap. Sarta ti korona asa garing pada nu celeng molohok ka tonggo ka palebah liang guha. Jang, urang teh kudu neangan dahareun ieu. Jawab dina kaayaan kieu mah bisa lumampah ieu. Da puguh suku beuki leuleus. Ceuk Sarip bari mencerong ka Jahidi nu ngagoler tempes-empes. Neangan naon atuh Kang? Aduh. Naon nu bisa didahar? Naon ne atuh daun atawa boros? Atawa naon nu teu mata kureu? Ulah pipilih keur kieu mah asal beuteung eusian. Nya hayu tukang membengaya keneh sesata naga. Jahidi nangtung beungeutna robah jadi genteul panonna layu. Tuh,
aya tangkal cau ala cau na orang dahar. Sarip nunjuk kana tangkal cau terus disamperikeun limpang jajarig jigan. Jahiji nuturkeun bari sasoloyongan, tapi akhirna manepi kanu dijug-jug. Sarip jeung Jahidi usaha sate kapolah nuar tangkal cau, bru tangkal cau teruntuh. Harita kene diala terus dipesek, duanana ngadaharan cau atah. Pugu wae tengina, da pugu kesed semu pait. Tapi dibandingkeun jeung nu eueuh mah eta cau atah teh karasana nikmat. Beuteung geus eusian, tapi tanaga can pulih deui, beuteung kalakah nyeri, angen seueul. Atuh duanana ngalungsar handapeun rungkun cau, ngararasakeun ka nyeri dina beuteung, malah lila-lila mah sirahna jari lieur. Eueuh pamending euy, kalaka nyeri beuteung, kumaha mun geus kieu jangi, aduh, kumaha ngubaranana ieu? Ceuk Sarip bangun nalangsa. Aduh, wayahna sing kuat Kang, da kumaha atuh? Aduh, kayaan batan sakieu geus jadi milik urang, kudu ngalaman sangsara. Nya geus jadi milik urang gara-gara aki-aki kasabalaan tah. Kade ulah poho beungeutna bisi sakali waktu patepung deui. Hanyakal teh nyaho ngaranna, ukur apal beungeutna wungkul tah. Sarip kacida ceceubna ka eta aki-aki anu tadi sabab asa dihalangan paniatan. Kang, ulah mikiran aki-aki jeung si Wadi. Aya nu pikirane pilampaheun saterusna, narek dijug-jug ka Raja Manala, bisi nyan aya, sabab bisa kitu ngomongna lain heureuy. Jigana mah nya, di dieu mah eueuh merah dari mah. Mun kitu mah orang cobaan atuh ka Raja Manala, tapi kumaha carana? Apan boro-boro kanu jauh karak nepi ka dieu geus ripuh ya. Dikoro garing. Ceuk Sarip bari ngusapan beuteungna nu karasa beuki seueul. Eta mah kumaha akang lah, rek terus hayu moal ge hayu. Sabab dina kaayaan kieu mah ngurus awak teh leuwih penting. Batana naon? Naon hati nangudag-udag merah dalima lamun awak rusak. Oh, kitu. Ari putusan akang mah kieu jang. Ayeuna urang usaha we sate kapolah, pikeun ngajag-jagkeun heula awak. Lamun geus jag-jag, akang rek nyobaan we ka Raja Mandala, rek neangan tempat merah dalima. Nya hayu kitu ge atulah, kuring rek nuturkeun ka akang. Hayu atuh urang ngeureueuh leumpang, susugana aya milik deui. Hayu Kang. Geus puguh kitu mah duanana limpang pating rampayak. Da puguh awak nalungsek keneh, malah lila-lila mah duanana kapaksa ngaradahan kai anu cukup dijieun iteuk. Sarta lalimpang rumbang gieung teh beda jeung aki-aki anu geus jompo. Satulina Jahidi jeung Sarip lumampah sakaparan-paran. Barang dahar ge sakapamanggihna, naon bae nu bisa didahar teu diliwat. Kayening pupucukan, bebetian, bongborosan jeung naon bae nu kapanggih. Kungsi meunang puyuh hiji terus dibeulem di dalahar harita keneh. Nya akhirna mah Sarip jeung Jahidi teh tanagaan deui, kuat limpang jauh sarta kaayaanana biasa deui. Iwa ti awak nu tetep perudin teh begang jeung kalotor, lamun papanggih jeung nu wawuh teh mah bakal pangling. Gancangna carita, Sarip jeung Jahidi geus lumampah leuwih ti 3 bulan.
hider ka unggal tempat barita tanya ka kolot-kolot sesuganan aya nu nyaho tempatna Merah Dalima. Ari nu ditanya jawabanana teh rupa-rupa. Aya nu matak ngeunah kana hate, aya ge nu matak jengkel jeung aya nu matak pondok harpan. Malah mah aya nu wani ngejek ngajijeleh. Magarkeun teh neangan nu kitu mah sarua jeung neangan tuma di sagara. Batan kapanggih kala kamodar manten di leg-leg ombak. Tapi Sarip jeung Jahidi geus beureud patekadanana. Manehanana rek terus neangan eta barang nepikeun ka kapanggihna. Kajaba lamun kayan awak geus teu ngidinan, nyaeta mah kapan geus teu bisa dipaksakeun, tangtu bakal mulang deui ka lembur. Bulan nu kaopat Sarip nepi ka Padalarang, didinya tatanya deui ka sakur nu papanggih. Ka kolot ka budak ka tukang warung jeung ka jalma nu kaparengan papanggih di jalan. Tapi encan meunang katerangan anu nyugemakeun KBG nyebutkeun henteu nyaho. Jang, kudu kumaha urang teh ieu? Mangkaning awak kala beuki rusak, balas ider-ideran. Suku rincug, tanaga sudah, pakaian manirawing kieu, kudu kumaha lamun geus kieu nya. Ceuk Sarip bari gek diuk dina batu sisi jalan, panuna melong kana mobil ngadius ka Bandungkeun. Nurutkeun katerangan ti tukang cendol, Kang, Raja Mandala teh geus deukeut ti dieu mah. Urang bisa mapai jalan gede. Jadi ayeuna mah urang papaye jalan ieu lah. Disugana nepi kanu dituju. Mun geus nepi ka Raja Mandala, urang tanyakeun di mana ayana guha nu dipake panumukan Merah Dalima. Nah gitu we, Kang. Tapi Jang, urang teh perlu neangan isi pejit ya teh. Ari mapai-mapai jalan gede mah susah. Moal manggih ka daharan. Jadi kapaksa we kudu ngaliwatan nu loba kebon, ngarabisa warawel. Nyahayu atuh. Pokona mah nepi we kanu dijugjug lah. Nyahayu atuh. Berarti lalumpang arek ngajugjug ka Raja Mandala. Sabab omongan kuncen teh dipake pedoman ku manehna. Suganane can aya benerna. Dan cek bejage memang nya di wengkon Raja Mandala teh aya guha di lamping gunung anu kacida gedena. Eta guha sangat nakar. Arang langka aya jalma nu wani asup kadinya sabab loba kaanehan nu teu asup akal. Gancangna carita Sarip jeung Jahidi narepi ka eta tempat. Sarta anjog ka Haji Lembur nu pernahna sisi walungan. Sarip nyamperkeun ka hiji aki-aki nu keur nganyam carangka. Gek diuk gigireunana bari nyarita. Punten Ki, abdi bade tumaros. Nanyakeun naon Jang? Baik-baik arek tatanya mah atuh. Tembal si aki bari jongjon digawe leungeunna teu eureun-eureun nganyam. Abdi teh ti Sumedang Ki ieu teh. Nuju ngalalana milarian batu ali Merah Dalima, batu ali Merah Dalima. Naing duikeun ka dinten ieu dacan kapenak. Mergi sesah pisan. Lajeng abdi teh mendak wartos ti hiji sepuh yen di wengkon ieu aya hiji cenah. Pernahna teh di hiji guha di lamping gunung. Ta ieu nu bari ditaroskeun ka aki teh. Di mana pernahna eta guha teh? Nah laras aya atanapi henteu. Ceuk Sarip dari anaker sopan jeung hormat dahayang dibere pituduh teh eta sepuh. Aduh, geuning lampar ujang mah eta. Ti Sumedang jauh-jauh los ka dieu nya. Nah keur naon Merah Dalima teh Jang? Si aki kala malik nanya. Kang Oji maki margi tiasa dianggo kana kawedukan. Hayang weduk ujang teh. Semohon hayang weduk. Aduh, jiga na ujang ngalain jalma samane. Tang tu jagoan ieu. Ih sanes Ki.
sanes jagoan nanging jago alias salaki terus tekedah ka mana wae da abdi mah hoyong terang eta guha. Nah di mana Ki? Ari guha mah aki ge nyaho. Ngan merah dalima mate nyaho. Tuh di ditu guha mah di Gunung Kapur belah kaler. Ti dieu mah jauh lamun lempang moal cukup ke 4 jam. Tu tempo ku ujang. Tu di kaler aya Gunung Kapur ngajegir nya. Di dinya aya guha anu gerwong di lamping gunung. Ngan kade sing ati-ati sok loba anu cilaka jeung ulah sompral we deui. Ceuk si Aki bari nunjuk. Oh di dinya nuhun atuh Ki ku abdi bari jugjug ayeuna keneh. Ceuk Sarip bari terus nangtung paromana marah mai bakat ku bunga. Ari Jahidi can sugema pok harita nanyakeun. Eta tempat teh naon kasebutna Ki? Jeung dina aya merah dari mana di dinya? Pokna bangun panasaran naker. Eta tempat teuing naon ngaranna mada Aki ge nya. Jige jug-juga ditu da moal burung kapanggis. Ari urusan merah dari mama tadi genges disebut ke Aki mah teh nyaho. Nya kajin atuh Ki permios. Leos duanana indit ngajug-juga hiji gunung nu dituduhkeun ku si Aki teh. Sarip jeung Jahidi laleumpang bangun gagah awak liris ge didangah-dangahkeun sabab kasurung ku nafsu hayang mibanda merah dari mak nu can puguh aya eubeutna. Tika catur di jalana Sarip jeung Jahidi tarepi we ka eta tempat. Barang jolge duanana mali colohok lantaran patempatan di dinya leuwih tareng tongbatan di Gunung Gajah. Loba lamping anu lungkawing, loba anu jurang nu gurawes matak pawur nyorangna. Tapi duanana teu pondok harapan sabab keukeuh hayang meunangkeun merah dalima. Harita duanana nyorang geger ka kenca ka jurang ka katuhu anu gurawes dihandapna ranggeteng batu kapur anu sarikeun. Lamun dagrag teh moal katulungan sabab jero jeung barala. Hati-hati jang, ieu jalana ngabahayakeun ieu. Ceuk Sarip. Nya Kang, jeung batu laloncer di aduh, mun ngagicel teh matak tiguling ieu. Temba Jahidi bari ngarampayak, beuteun bari rarampayakan nincak batu nu sarikeun. Jadi dampal suku geus peureus ti kamari keneh, beuki nyeri dipake nincakan batu kapur. Duanana pating karayap mun nyorang nu pibalayeun pisan. Kapaksa sok ngorondang. Muntang kana tatangkalan letik nu jaradi di eta tempat. Biklila beki jauh ti daerah nu aman, jalan sorangeun beki werit, mun balangah matak cilaka, mun gagabah matak ragrag. Kang, mana guha teh nya? Tuh di lamping belah ditu jiga nama. Dan di dieu mah eueuh ning. Kuring geus sape Kang jeung hayang nginum diaduh, sirah liur beuteung lapar ieu. Cik Jahidi bari ngarandeg tu urna ngaleper. Teu kudu dicatur da Kang kita aya bedana. Beureun heula tukang kuringa capek. Hayulah, tapi ulah lila. Sabab meme suruh panon poe kudu geus nepi ka eta guha. Mun kapeutingan bakal cilaka bisi sangsara di jalan. Tapi awak nu sakiripuhna mah moal bisa dipaksakeun Kang. Sari parita teu nembal di manehna nangkep tu ur bari mencrong ka lamping gunung anu lungkawing. Batu kapur maneh gurawes matak inggis. Ari Jahidi harita ngagoledag dina kasur, peureum bari ngararasakeun ka nyeri. Jang, ulah liat teuing eureun teh. Tuh, panon poe geus ngulon. Sagedeung dige surup, yuk urang lempang deui ah. Da geus deukeut jiga nama tuh palebah nu bala itu jiga aya liang. Sarip nunjuk ka hiji tempat nu ka tembong ti dinya. Jahidi cengkat panonna mencerong tapi nu dituduhkeun ku Sarip henteu kaciri ku manehna. Ari nya geus deukeut hayu atuh ah. Cik Jahidi bari waktosna wargi selehna teh nya kapan.
Lebihna dipungkas dicekapundikan kali heula carita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka 13 pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan insyaallah Silih Belaan bagian anu ka 14 enjing na waktu susami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui sakali dina mancen sim kuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun ku para sanana wilujeng baturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.